Aya barudak keur ulin sabari ngudud di warnet. Tempat barudak ngarumpul jeung ngagandengan tatangga. Di imamah ngomongna erek indit ka sakola, tapi nyatana malah ngarumpul jeung ngudud di warnet. Sumpahna ge da teu nyaho, aing mah teu nyaho, aing mah teu nyaho erek kitu erek kieu. Sumpahna ge da teu nyaho, aing mah teu nyaho, aing mah teu nyaho erek kitu erek kieu. Sumpahna ge da teu nyaho. Di luar imah jiga nu bener wani kasasaha, tapi dibere jurig mah maneh ngompolna calana. Istri mutara di kudung, sirana bakal digantung. Dina seuneu anu burung, sina pejet sampe tutung. Hirup di zaman ayeuna, istri teu boga ka era. Aurat ka mana-mana, teu di kampung teu di kota. Gengsi nu diutamakeun, kawajiban ditinggalkeun. Auratna ditembongkeun, dirina dipopohokeun. Istri nu tara di kudung, sirana bakal digantung. Dina seuneu anu burung, sina bejet sampe tutung. Hirup di zaman ayeuna, istri teu boga ka era. Aurat ka mana-mana, teu di kampung teu di kota. Gengsi nu diutamakeun, kawajiban ditinggalkeun. Auratna ditembongkeun, dirina dipopohokeun.